Iya mong dua bumi, Bapak palihan dia teh. Terakhir itu kelihatan. Oh kapal itu mah aya deui. Aya deui itu. Mohon di dia mah mong dua. Mohon dua. Iya janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Mojang Desa, berjumpa lagi dengan saya dan alhamdulillah di siang yang cerah ini saya sudah berada di Kampung Jontorhuni, Desa Sukesetia, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya untuk melihat keindahan alam, aktivitas warga dan rumah terpencil yang ada di sini. Mari kita lihat bersama-sama. Hai sahabat Mojang, tepat berada di bawah sini itu teh ada dua rumah dan rumah tersebut menghadap ke sawah. Jadi bagaimana keindahan tempat ini? Mari kita lihat bersama-sama. Nah sahabat, alhamdulillah ya, setelah tadi kita melewati jalan yang sangat mudun, tepat berada di depan saya teh sampai, dan di sekeliling rumah tersebut terdapat banyak tanaman seperti tanaman kapol, durian, dan juga rambutan ya, dan masih banyak lagi nih teh yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Masya Allah ya, ini teh sangat tentram sahabat. Bisa kita dengar suara tonggeret. Masya Allah tabarakallah. Dari sini kita bisa melihat keindahan pesawahannya sahabat. Karena ini musim tandur ya, jadi sawahnya teh masih kecil-kecil. Dan ini saya harus hati-hati, takutnya teh terpeleset karena ini sangat mudun sahabat dan sangat curam. Karena bisa kita lihat ya, kalau tadi kita berada di atas sana, sekarang teh saya berada di tengah-tengah. Nah, ini merupakan rumah yang tadi saya maksud. Masya Allah, dua rumah yang berada di bawah bukit dan tengah sawah. Ini teh sangat indah dan nyaman sahabat. Dan rumahnya teh masih sangat tradisional, panggung. Tapi ini ditutup ya, mungkin lagi pada ke sawah. Ini sangat sepi sahabat. Saya mau coba lihat ke bawah. Oh, ternyata sahabat, walaupun hanya dua, tapi di sini juga dibuat musola oleh warganya. Ayo Bapak, ini teh merupakan musola yang sangat sederhana tapi nyaman. Oh Pak, alhamdulillah ya, ternyata ada Bapak di dalam yang sedang beribadah. Masya Allah tabarakallah sahabat, ini teh sangat indah sekali. Damang Bapak ngiring silaturahmi. Duh, hapunten diwagel. Ieu teh lembur naon Pak?
Iya teh, kalebet nama jontor huni. Jontor huni. Namun babakanana itu. Oh babakanana. Ieu mung 2 bumi. Bapak palihan dieu teh. Perasaan itu kelihatan. Oh kapal itu mah aya deui. Aya deh itu. Mohon di dieu mah mung 2. Mohon doa. Oh alhamdulillah. Eta jalanannya meuni curam pisan Bapak. Mudunnya. Mudun. Mudun pisan. Tapi biasa. Biasa. Papa, Bapak. Papa. Papa bari lalaunan. Puluhan tahun. Iya teh, Bapak 2 bumi teh teh sabaraha tahun? Bangko eta puluhan tahun. Puluhan tahun. Mohon kalau Ai kawitna? di dia teh kapung. Oh 2 ti Dua, kapungkoroge. mohon. Sawargi-wargi panginten. Ya mah, ibu sareng putra. Oh ibu sareng putra. Mohon. Bapak cari ke mana? Oh, ka ditu. Mohon gitu tuh. Oh, Kulonan JB, kulonan jalan JB. Kali dia dah. Oh, Bapak mah nuju reureuh panginten ka dieu teh nya netepan. Nuju ieu ngadama tapi upami euy sing kasiangan gitu. Netepan heula. Netepan heula. Mohon. Ieu rauseun nya nyage 2 tapi disayogikeun musolanya. Mohon. Mohon. Ieu WC-na di mana, Bapak? Ieu sana. Ka Jambana atuh. Tapi geuning gaya cina teh Oh. saat Mohon. baca mengalir di kulona solokan mah gitu. Solokan? Moga Oh, mohon. Ieu tos paranin nya awih Mohon. tandun. Nu paligina teh acan. Ieu mah sabat tos panen ya. Mohon. Kantun ngadama we. Katuna damel ya. Mohon. Ieu teh Bapak teh wih damel. Mohon. Ayeuna bade neras wih kitu. Mohon maksudnya ngomong netepan heula gitu dah Mohon, kasuntangan. Mun atuh Bapak hatur nuhun waktosna. Punten ku abdi diwagel. Sana dia, mari ka dia. Ah bade ngiring amang we silaturahmi palihan dieu. Atuh. Sahabat, alhamdulillah ternyata ibunya teh ada di rumah. Assalamualaikum. Damang Bu, ngiring silaturahmi. Nuju naon? Mohon. Iya, abdi ningali di luhur teu nyangki aya bumi. Oh, mate nuju masihan parabnya. Sahabat. Jadi emaknya teh lagi memberi makan ayam. Anak ayam. Nyalira wae geuningan. Calik di dieu mah nyalira. Sareng murang kali. Oh, janten. Mohon. Oh, jadi mama di dieu teh nyalira. Oh, sahabat. Jadi rumah sebesar ini ditinggali sama emas sendiri, dan anaknya teh ada di sebelah sana, yang rumah satu lagi. Nah sahabat, ini dari depan rumah emak ya, dan dari dalamnya juga Masya Allah itu teh masih sangat alami. Lantainya terbuat dari kayu. Aduh emak punten ku abdi di eta direwong. Assalamualaikum. Masya Allah tabarakallah sahabat. Ini teh sangat nyaman. Oh mata tidak mang naon. Selami ge numawi henteu tiasa udah idar kieu. Lipat di bumi. Wios mak di dia meni rauseun tiis. Wios satu nu teu. Lantainya juga ya masih sangat alami sahabat. Mak tos selami calik di dia mak. Tuh. Aslina sahabat ini mah sangat nyaman, tiis. Raos pisan. Mak tos sabaraha tahun calik di dieu? Neng di dia. Wios di dieu we mah di dieu. Si mah. Mak teh tos sabaraha tahun calik di dieu mak? Kirang langkung panginten 30 tahun mah. Masya Allah tabarakallah sahabat. Ternyata emaknya teh sudah tinggal di sini sudah kurang lebih 30 tahun. Ayeuna mah emak teh carik nyalira di dieu teh. Nyalira we. Ai caroge mah ka mana? Hah? Caroge mah ka mana? Mangga di lihat mangali. Teu aya nih atas ngantunkeun cek. Innalillahi. Di dia lina.
Ari ieu mah kitunya ari kapungkur mah sareng ieu sareng pun anak nu bungsu namun ari pun anak mah enak teh tos pipisahan. Itu gadung urang kali hiji. Mohon. Da rumah tanggina ka urang Cibuntu. Mama di dia jantan nyalira we. Nyalira we. Sahabat. Mun Jadi ari putra Rama kasadindintenan emak sok kana naon? mama ayeuna mah setarakan naon. Mama cali konya. Oh jantan kumurang kali pangintennya. Mun kitu upami mamun mah kitu sakit pasianku. Mohon. Upami kitu kanggo jajan masuk dipaparin kitu pun sanesna. Mohon. Sadayana teh mah teh 8. Dalapan. Araya keneh. Aya genep. Oh, ini. Sadayana teh. Mohon. Namun nya kitu da terbih deui. Mak kan ieu jalanna kan pami di dieu mah nanjaknya. Masuk ka ditu tara. Tara cali ku di dieu. Ain teh dijemput mah tara tiasa ka mana. Mohon, Dan teh mohon. tiasa nanyak diri ka Mohon. teh. Meni nanjak pisannya mah abi meni. Tiasa ne atuh kumaha teh kanya ieu da hoyong ieu ge hoyong ngaos oge nya tak ka. Ma, hatur nuhun waktosna. Hapunten ku abdi di wagelnya, Ma. Masing sehat. Amin, amin. Panginten abi bade neraskeun kanu sanes, Ma. Nuhun. Mangga, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ma. Nah, sahabat Mojang, sekian video hari ini di Kampung Jontor Huni, Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya. Saatnya saya pamit mundur. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.